di urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tambah pasar Pajajaran. Ya Allah. Numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter atuh teh. Diajak mah diajak mah. Jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho kagetih kula. Hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cek bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Bisi hayang nyaho nu gagasan ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saha ki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di alam barzah nyana mah bisa muncul nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah eta babacaan ge boro-boro urang jing ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantep nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah, luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha, ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki. Diudag nyana, barang diudag kebeneran kapanggih jeung aki-aki teh ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu. Lah lamun ku urang di dalam meureun siga si eta bae aki-aki teh. Ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya
Aki hari ieu negara naon Jeddah. Jeddah ke Mekah deket. Oke. Cak Aki emang aya naon kula hayang ka panggijung ngaran Sidina Ali bejana pangjagona. Bener cek yana. Bisa mun hayang ka panggih lain bisa deui hayu dianter. Nah, lamun Aki daek dianter kula bunga luar biasa. Ya anter. Ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si Aki. Aduh. Hampura jang. Tungked Aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tungked aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun punyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat, masya Allah, lain kaluhur bagi kehandap. Sekali deui angkat make papat anu luar biasa. Bagi kehandap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu. Didinya nyana ngahulang si Aki datang deui yang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungkeun meureun jadi ka jero. Teu bisa kaangkat ya bagi teu bisa kaangkat coba ku Aki bismillahirrahmanirrahim diangkat dia babari masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh babacaanna kok aneh cek Aki-aki ente boga kesulitan naon bae boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap Kaji Pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah bismillahna lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu mah dia pemerintah gak idik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana aco ka ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pamajikan keur maot geus maot inget ka dinya bae nya berarti bener ya mah ya tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb. Nah bacaan bismillah akhirnya nanyakeun manehna Ki baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si Aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali bunyi di mana kagetnya ti anu lempang deui ke aya deui nu nanya si Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asala ieu Sidina Ali asala ieu ceker 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu ye kanu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu Sidina Ali masyaallah ceker atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae pahingan eta tungked ku kula diangkat teu bisa aju ku anjeun mah bisa nah kuari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut deuk dakwah teh ngarupa bah itu kudu wah boros atuh iya mah ya tadi Pendi